Kengkelesan kasep ngahyang duka ka mana. Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana. Sabab naon anu kitu teh nyaeta anak buah iblis wungkul. Ririwa wungkul. Laras. Gitu. Ngan kaula napakuran ieu kajadian. Kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ua anu ngan sakitu sajumpluk kitu. Ayeuna pujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. Aya naon khasiatna eta kuncung. Daek teu dae kaula ayeuna rek nanyakeun ka ua menta jawaban anu pasti ua. Da teu aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas supina. Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga rakyat. Supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula. Upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan. Teu nanaon ieu pribadi anjeun ka kaula. Ya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku ua. Cobi. Nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos. Jadi kaula teh kedah buligir. Kedah selangutur. Tong make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepat nama saya siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha siap wa siap mangga gara taroskeun naon ceuk beja ieu kuncung wa Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? Maksudna mah eta teh sieun Rusia manusia teh ti mimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka saraf-sarafna teh aya 30 genep aya 360 Rusia. Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng genep 8. Sareng kosong anggar 8. Tuh. Dupi 88 sareng 8 18. Ari angka 18 teh hiji 8. Ari hiji sareng 8 nya 8 keneh we.
mangga emut kalau resane anu narosna ge salapan deui naon gatot kaca gatot teh angka 5 kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan margi agan teh lurah tamtama tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan SILIWANGI salapan urang mah urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apa Jawa Barat teh salapan deui ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan bujur timur wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah 6.000 600 60 ayat ai genepna aya saberiji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan iya nyawa nyawa dupi Fatihah tungtungnain aya salapan si sok alhamdulillahirabbil alamin hiji Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat al-basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan ngang cobi mangga etang cobi we bis hiji mi dua la tilu ro man mi ro dalapan salapan 10 nu macana waduh hebat we tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 berita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 iya nya liang kahampangan sareng liang si eta teh ka 10 ngawujud sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 berita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 iya nya liang kahampangan sareng liang si eta teh ka 10 ngawujud ena udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 irung jeung ameuna 3 ceuli jeung dengena 4 paham jeung ucapna 5 sarap jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna iya nyawa geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi tuh nya iya nyawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon ya eta nafsu-nafsuna
hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi 8, ngan sikna dina baliyah jeung nuroniah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon nafsu anu 8 dewa? Anu hak manusia opat, hak iblis opat. Ya, Eta teh ngagigi dina wujud urang. sumuhun. Hiji, Amarah, lawamah, syawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniah. Tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3. Nyaeta basmalah teh ba sin mim. Bakna teh bariul baroya. artina Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Aisina Sina teh satrol atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. ari mimna Mimna teh mutil atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. bate bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun Leres. ai satrul atoya teh Nu nulungan jeung nu ditulungan. ari mutil atoya Nyaeta nu mere jeung nu dibere. naon maksudna teh teh kula can ngarti Nu berat we katerangan. katerangan naon Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. kumaha Gera mangga agan nyomot sangu kuleungeun terus terus dihuapkeun sanu dibere nu dibere sungut nu mere nu mere leungeun leungeun saha jeung sungut saha. sungut kaula jeung leungeun kaula Nu ngeunahna saha. nu ngeunahna ge kaula Tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna. Geuning eta nu mere jeung nu dibere teu jauh eta keneh. Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun, nu nyapek anjeun. nya nyawa Satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro. kaula ieu rek ngagaro beuteung Sanu digaro? beuteung Beteung saha? beuteung kaula Nu ngagaro? leungeun Nu nulunganna teh. nya Nu ditulungan? beuteung Nu nulungan? leungeun Leungeun saha? leungeun kaula Jeung beuteung kaula kaula nu saha? nya nyawa Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran kuul dina wujud agan Nah naon nu rek diaku ku agan? Jala jamal kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung. henteu Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur. henteu Saha eta? kaula manusia Mana manusia teh? ieu Dadana eta mah. nya ieu dadananya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beuteungna bujurna ramona huntuna na ari manusana nu mana Saha atuh sia teh sabenerna? Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak.
bisa naon sia barang burusut kadunya punten agan dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wah hidung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha saha waduh leutik nu leutik fakir miskin nu sangsara dek ngantep sia kanu sangsara dek ngantep kanu balangsa Allah ampun wah saha teh nu matak nu jadi slogan silih asa silih asu silih asi teh bersaha kersia jeung kabatur keur nu miskin sararea saha didenge-denge teh ku aing betordar para sea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya katanya kuaing geuning anu diudak-udak ku sia teh nganukur kakawasaan nganukur kadudukan nganukur kursi suraya cur nagara goblok sia kalaka patarik-tarik bangus dari takeun soal politik ekonomi tapi buktina rakyat anger kene kieu si jurig sia naon pangna aing nyebut jurig naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu sia teh cing balik deui kana fitrahna kana manusia teh kana nafsu manusia nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedeuhan ulasan asihan naha ieu besaring cokelan kasalahan mungkin kelemahan dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling sakenta dia rusak banget itu kayaknya obat wa ampun leres wa leres aduh aya anak tasieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh kitu agan kitu leres saha cing anjeun teh atuh sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Brajawi Kalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu bajingiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Brajawi Kalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Brajawi Kalpa ari aslina tampiling anjeun naon asli nama teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola asli nama dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha ku sia dipake sombong ampun wa dek hirup salilana sia teh leres wa leres lamun kitu bacarana kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah
ulah ungut kalinuan ulah gedang keanginan cicing dina pamadeganana barukan aku mah Semar sempengang kemar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun nuhun Gatot kaca teu naon-naon geuning geuning digedekeun dihormate ku batur dipujung dipuja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun pinuh ku bantuan batur sesuap nasi 900 urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalah peda di laut anu ngalah minyak tanah 900 urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh menang batur wungkul maneh teh nah ari ka batur dek kumaha ari kanu miskin dek ngadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia ampun wa nuhun